Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wa billah wa minallahi wa billahi wa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asraqa nurullah wa duhara kalamullah wa sabata amrullah wa sta'atu bilati bisundillah wa fi jamili sitrillah wa bila haula wa la quwwata illa billah. Warahmanul qudusul ba'isul muqtadir Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya walu wa ya ahilu wa ya dhahiru wa ya batinu Allahumma ya rabbi wa ya sarafa ya ilu wa ya sama rasulullah wa nabiyullah Musa kalimullah alaihi salam. As'aluka Allahumma antara zukuni faswahatan indan nuti wal kalami wal mawidati wastanarul qalbi binul hikmati bihaqiya wal wayahilu wa yadharilu wa yabatinu hibsuri qalbi wal sanbi as'aluka al-asma'ul ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya faswahil kalami wa ya sadiqul wa'di ibsawikil qurdi wal adiyum fijam lisanan murabatan wa awidu bil lisani. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin bil arwahi wa ala jasadi bil ajsabi wa ala qabri bi kuburihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik ruha sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salaman bi rahmatika ya arhamar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu ala Allah baban masdudan wa man adaihi ijaban masdudan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim mutakin. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Pada salam qobla takalum pada basmalah walhamdulillah ala mandukir dipayun kurang kami sasaran mandarkan puji puja bali syukur atas anugerah dan nikmatan di Allah Maha Ghafur sadayana dina dana sehat wal afiat, sehat jasmani serta sehat rohani. Mugia saterasna ku Allah disehatkeun jasmanina sarta sehat rohanina, sehat na dugi kaafiatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saeutik pada loba nu sarehat jasmanina tapi sehat sehatna pada kaafiatna ya. Jadi mana sakieu. Ieu mah matugan dengan iya. Jadi teh loba nanti jangan cepat. Anu sehat jasmanina ku Allah teu ditersatkeun sehat rohanina. Muga-muga orang sadaya nu sami hadir khususna boga jamaah nu kapuping dihadir di launan da sesuai jeung tanagana bulan kieu. Tong tarik-tarik teh we lah. Da wajibna ge anu kapingan kieu atuh nu abdi mah boga salakina pemadikan anu boga tanggung jawab. Nu abdi dieu sim kuing saimkana salah kadarna mugia bae urang sadaya Allah taala dina raraga ngalaksanakeun ibadah saum pokok perban dina sasiram tahun 2022 1440 Hijriah. Buat Allah SWT bulan sayana anu sakumaha kita dina sasi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligna Ramadana wa hasil maqasidana waqti hawaidana fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kan pertama oke kurang bilang sabada muji syukur atas anugerah kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wassalam biar kurang sadaya limpah bulan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah diparewe teh ditartibkeun teh di moal itu teh tausiah secara
santri gitu lah. Kenai orang jatan we berjeng panjang guys sugan nepi ka tamat pas pisan waktu buka aku mah teu mukadimah jeung khutbah gitu. Dan ngaji ge kolot, ngalah ke ayeuna rek dipake ayeuna deui bari kadengen ge deui saware bari dibeureungan urang ngalaksanakeun puasa teh barang lagi gede. Nahan dahaga, nahan lapar, nahan ambisi, nahan emosi, nahan rupa-rupa pisan pertahanan ayeuna ditambah kurang hadir ka majelis taklim tempat ilmu pengajian malah dia ke simkuring itu aya konten ada di balatur mah perek ieu cek terjadi perek teh diada konten puasa apa namahan ibadah puasa kalau baru ada prinsip karena perek mah perek ya itu murah-murah dari dia loba perek nah daripada nu ngaji cenah ieu ge urang ge lain kunaon-naon maksakeunnya maksakeun malah mah dewe saparapat deui ngetere dasar bukitna muga-muga urang diparelehkeun mah ditartibkeun urang dimulai nu disyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala shalawat karunia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya urang sadayana daya dina kakiatan ugi ayana sok madina diangkat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam al-sunnah wal jamaah dipanjangkan di suatu Allah di alam dunia dan juga di istiqomah di agama mantenna di agama Allah agama Rasul amin ya rabbal alamin di istiqomah di ibadah di istiqomah di Islam di istiqomah di ngalaksanakeun urang sadayana pantau sareng Rasulna oge dina ditutur ayeuna di buku rizqon kasiron halalan thayyiban mubarakan Quran wasi'ah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ayat yang sadayana urang negara rumah jeung usaha mugia ku Allah Subhanahu wa taala dikersakeun urang bisa jasa jeung rohna ayeuna dina antawisna rambut bodas uruk salam papisa sareng anu hideungna umum geus pacampur mangkoko meureunna. Ayeuna cepian anu kenta sareng ukat buhu soca dipisahkeun ku Allah sareng awasna Tepil di kopi pisahkan kalau minat pangrumuhna, pangamun dina hasilna, pangamun dina ngalisankeun jeung rasana pandangan sampean dipisahkeun ku Allah dina robahna mugia urang sadayana dina waktos eta maut teh namina sing kagolongkeun saadah dunia sareng akhirat aya tikel bagja dunia akhirat tikel husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tamamul mauti ma'al imani wal islam. Moga-moga orang sadayana dimautan teh sing aya dina kasampurnana pangsampurna maut teh sauseuh ari kalau Allah mal iman wal islam dibarengan iman sareng Islam kitu berarti insyaallah eta mah kita husnul khotimah. Nah, jamaah pangosan nu kusim kuring dihormat kalian mugia dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jamaah urang sadayana dina kalian urang ngalaksanakeun saum ieu di awal dugi ka akhir alhamdulillah urang sadayana biasa ngahadiran konten semoga baik kalau berkenan karena hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amin insyaallah karena Abdullah katakanlah dengan kita masihin wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man hadara majlisil ilmi fi ramadana kataballahu ta'ala lahu bi kulli qadamin ibadah persana wa yakunu ma'i tahtal ars. Urang meningakeun atana pingupingkeun anu katepi ku bahasa sing kuring anu katepi ku pangarti anu kahontal akal pada bisa sesuai jeung kemampuan kaperti katepi ku pangarti mudah-mudahan sanajan sing hayang nempi kaleuwih teh kitu ge pangarti nangan saktinya kamuna jeung panemuna dan pena jeung pamakena anu katepi ku pangarti anu kahontal ku akal anu teu kahontal ku akal mah da moal mampu terkecualikeun beuneunan dimampukeun ku Allah Subhanahu wa taala anu katepi ku pangarti anu kahontal ku akal sabab adinu wa aqlu liman la aqalahu agama teh anu ku Allah dikerasakeun mamayuk aqidin nah eta teh mamayuk aqidin dikerasakeun pintar dina agama
Tapi agama teh keur ka jelema anu berakal. Jadi ngagunakeun akal dina masalah urusan ilmu. Malah dengan guruna macam ahli thariqah anu geus ngadi ilmu tasawufna, ilmu tauhidna geus ngahiji, ilmu fikihna geus ngampi, ilmu tasawufna geus asup, thariqahna geus diamalkeun, geus ngadi rasa. Ngaji rasa, jeung ngaji rasa, jeung rumasa, jeung perumasaan, katanya. Malah ilmu teh ilmu ditenan dina pikiran, dina akal mah sok loba poho, kudu dina hate cenah. Padahal mun di hate mah pan di dieu, di akal mah di luhur. Jadi heuh mana sok aya teh. Jadi sok loba poho ditenan dina akal. Sebab akal mah kadang-kadang lamun akalna dihanap nafsu di luhur, teu antisipasi kan ya. Antisipasi, antisipasi. Tapi lamun seug akal nalikana dia luhur nafsu dihanap mah ya bisa ka rem, bisa ka tepi. Lamun kahayang mah kitu pan ngadi teh wah bab anu kitab anu nyebutan kitab masih gampang. Malah simpulin teu boga oge barudak dina waktu ieu kitab mah digana menang duit 50 juta kira-kira mah. Sebab di luhur dihanap di lemar itu. Tapi dengan kuawa di batas waktu pangarti ngan sakitu ngagunakeun akal dina waktu ngan sakieu maka nu kira pangkat tepi ku pangarti nu kaon-kaon kira-kira pangatusan terus saya wasiat menjadi guru pokokna lamun ngamalkeun ilmu kakarak bisa bismillah tong kana alhamdulillah darek dikumahakeun. Lamun dina Pancasila mah karek jurus kahiji mah bari dingkeun ke sikuna atau kana jurus kadua Bang Basor. Wayana tahe hiji we kupay. Kecuali kan lamun cek guru tuluikeun mane kana jurus nu kadua tah ieu bari praktek di pangomongna. Takara ayeuna cek guru dina pengajian di antarana guru mongko guru satel guru ridho lamun dibawa atas nama guru dina alus dina ridho dina akhlak terjakna eta anak kuat kanggo gorengna hek leuwih kana jadi guru aya tegenaheun ka guru. Jadi lamun dina alus nama mata ngapungan teh kana jadi guru atas nama guru cek guru tong ngamalkeun anu eueuh nu layak malah nu timu nu bisa yang berenang daripada mewah dipacok bahasana daripada mewah ari masantren mah kamu nyatakeun masantren ayeuna sekian tahun pas pisan kita hadiah mundur, kita hijab lapor, kita manakib lapor, kita maca perjanji lapor, kita nge-MC-an lapor. Asap ngahpat kang ngadon molor jeung ngedeo teh kacidak pisan pisan. Moal ngaran-ngaran di pondok pesantren mah nepi ka cukup anak 1 tahun 2 tahun ge nu ngalaman moal make kudu mundur, moal make lapor. Ngan aya anu biasa aya anu teu biasa, aya anu diajar, aya anu biasa mah pan, anu biasa mah refleks we, aya anu teu biasa pun kunem poe jelema ge. Kunem poe jelema pas jelema teh teh saluhureun ilmuna, tagogna, logogna, jegogna, kakarak arek pok oge. Mun bari nangtung indung suku geus teu beres ditahan. Tuul geus nyerocot, boro-boro geus kana geni. Teh kitu dan itu teh sok mina kusimpulkeun dicontohkeun coba teukeun indung sukuna dicerahkeun indung sukuna anger pina kana tuhur gitu nek dede kana tuhur geus nyekel mik eta geus tempakana mik baru jam pekeun bae jangan jangan itu pengen sampurna walau alam lah ngan sampur dipake iPad musim pas dipake acting wae keur kuring mah kitu dan buktina nama lain eta. Bismillahirrahmanirrahim mas misal pilari illa biidnillahi sira Allahu sira Muhammad insun taku rasa tunggal kalawan rasaning Allah bahwa rasa tunggal namanya teh kitu urang wali maneh berarti mental anu bukti mah anu saat eta jadi eta dengan ditugur mata kampungan anu untuk proses lamun kusabab tutur jeung tuman laun-laun ge jadi biasa aing geus biasa deui mah sanajan nempo anu make igalna udang sagede bietis itu sana BHS wungkul make top make naon teh dengan kadita make 2 lapis tenang we kan mah dan di kepala sama berburu isinya lain lagi kemauan geus lain gitu di antara dina kuring hadisna geus dibaca
hari surahna lain da ieu mah lain nyurahkeun eta hadis anu dibaca tadi ngan ngadasaran pan di antara lamun muluk santri mah geus macam mah lamun kudu subasul tadi segur we kan ngaji hanca begitu da ieu mah pan ngadina teh ngadi panasaran tapi lain ngadi sorogan lain ngadi balagan lain ngadi pasaran ieu mah ngadi panasaran jeung urang geus sian kawajiban perintah Allah jeung Rasulna sugan jeung sugan ayeuna ridho Allah tambah karena ibadah kurang beribadah ayeuna dina bulan Ramadan bulan puasa menghormati menghargai keur jelema mukminin mah sakitu dina tingkatan gaulna dina tingkatan urang aktivitas sehari-harina dina kagiatan puguh di imahna dina bulan puasa beda jeung bulan anu kamarina benernya itu beda mah lain di bulan Ramadan aing anggar-anggar kos bulan aing ngetrek dia masa tinggal teh ada di dieu depan kudu payang bagi tah saya payang bagi lil mukminin mah bisa Ramadan mah kudu payang bagi seyoga pantes pisan ka zaman mukmin mah dina bulan Ramadan mah kudu berbeda minimal atuh meureunna urang dari da baroba aprak-aprakan atuh nyararamung mata gibah marak namimah mata ngawadul mata ngabatalkeun kana puasa ngabatalkeun kana ganjaran puasa mah mending beureum mah sugan kitu latihan bae kitu teh dina latihan sare anu ieu lah da buktina ge keur puasa mah ku sarena ibadah komo lamun ditambah ibadah kitu beres nu salat fardu salat zikir tahmid tahlil ngawas Quran boga hanca balik deui bolak-balik deui kan badak keur ibadah da sabulan eta gitu sedangkeun pan sataun teh 12 bulan nu dipake kikieuanana ngan saukur sabulan bari dina sataun teh deui pan kurang wayahna teu momen wayahna ngalobakeun zikirna ngalobakeun tasbihna urang nu ngaraji ieu ge da zikir teh lain paklam anau la ilaha illallah wungkul di mana tasbih oge termasuk zikir shalawat termasuk zikir darah kieu ge urang teh termasuk jalma zikrullah zikir ka Gusti Allah da mun teu alim mah boro-boro daek genit sama sigit beuteung ngangreutkeun pieu geus kari sabaraha parapat menit deui ditungguan kitu urang nungguan lamun ayeuna urang lain bulan puasa meureun ditulen diparentahna ku Allah teh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kadinya we. Kedua itu mah hadis nu tadi mah geus malum ya. Waktu satere. Gitu. Urang mah diparentahna ge buduna ibadah gitu. Masalah sagala rupa itu ieu teh geus ditanggung jawab ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan urang meureun kudu nyieun syariat, sabab urang ahli syariat. Gitu can nepi kana tolekat. Can nepi komun pika makrifat kana hakikat. Yuk melawan urang kudu jeung syariat. Jeung syariat mah pan meureunna. Sakitu tahu kuya dagang dan robahkeun leungeun anjeun Allah bakal ngurung rezekina eta mah ngarobahkeun sote leungeunna jeung aktivitas urang sehari-hari syariatna. Sakitu. Membahasa kolot mah dina syariat balakeun bae cenah lah udah. Teu boga sawah ge asal boga pare ya kitu nya ngomong teh. Dan bae teu boga pare ge asal boga beas asal dipikir-pikir aja teman mikir teman dan bae teu boga beas asal boga boga kejo mah daharannya kira-kira mun teu boga betu teh kejo boga daharan mah eta rek kemana kalumpatna eta nepi ka kejo jeung daharan apa eta teh syariat nah syariat tungtungan ka itu nanti kita kan atuh nepi ka bener-bener mah ku Allah teu dikersahkeun kana teu boga kejo dan ka daharan asal kuat tah cikira kurang geus bisa moal pika dua harinya mampu moal asal kuat we da eta mah kejo jeung nginum dahaga jeung lapar teh syariatna eta begitu hakikatna nama dikuatkeunana tina syariatna leungit dahagana ilang laparna hakikatna mah ku Allah Subhanahu wa taala watak tong keriweuh ieu mah karek sisina cuma pasal tidak aya nu beurit dan naon-naon terus ngaramekeun terus itu mah syariat da udah bukti mah nuntut bukti teh ngan urang mah syariat mah perkara teh syariat mah urang ayeuna urang syariat kieu tong sigit datang ka madrasah jadi barengan taufik hidayah ilham sehat jasmani sehat rohani ku Allah
Muga-muga we sing aya dampakna tina syariat teh hakikat Allah Subhanahu wa taala lamun ayeuna urang ayeuna ibadah ditingkatkeun berlipat ganda tina hiji 10 asal muasal dari dina bulan biasa di dieu mah sampai ka hiji tina 70 sampai ka hiji 700 bahkan sampai hiji nu 800 rupana kaaprubina keluarga anu jadi indung jeung bapa pokok pertama malah kaituna mah dengan dina bulan ieu teh mun eta meureunnan sampai nya kana anu 1000 ge tina hiji 1000 teh begitu dilipat gandakeun mun urang maca tasbih mun urang maca zikir gitu pandina ieu mah dikumpul ke ibadah nanti diwajibna nepi ka sunatna gitu bahkan termasuk diwajib nepi ka sunatna ge bulan-bulan anu sejen mah di mana make sok ka masjid ragem mah gitu nya eta tarawih nah begitu ya ngan sabulan puasa-puasana tarawih ke sawo tarawih mah gitu nah mimiti mah pinu tarawih ge gitu beuki dieu beuki pinu beuki eueuh eta teh patali patula patali aya ngahijina ngagabungna mun dina pare matanen mah teh geus diberak berenang geus diberak jadi buah hayang bener geus bener teh hayang ulah nepi ka lapur hayang kalah hasilna eta teh kaitanna tina kegiatan puasa nepi ka langsung tarawehna nepi ka langsung ka dituna dibayar zakat fitrahna da can diangkat ku Allah ka langit ta puasa lamun ditarima teh mah makbul-makbulah puasa urang sakitu sanajan eta puasana bener-bener imah puasa awam imah puasa wa imah puasa awas wa imah puasa awasin awas wa imah puasa awam wa imah puasa khusus wa imah puasa khusus yang khusus nah begitu belum tentu eta urang terus tadi tambahan kurang aya ku tarawih tambahan ku tarawih teh banan ngabener tangke geus tarawih geus ngabenerkeun ka itu nah hayang diangkat ku Allah Subhanahu wa taala puasa urang teh bayar heula kila bi area zakatil fitri angin geus dibayar zakat kita maka di antara teman tilu mah nu tilu eta mah puasana begitu tarawehna zakatna kalah bayarna itu mah kudu dipokokkeun malah nepi ka saking eueuh-eueuhna boga baju alus dijual lain kudu meuli daripada teu bayar zakat ini tara ngan rada aneh bin ajaib aya dahar mah hayang anu kejona teh anu pulen aya bias mah da bias naon-naon ge mah aya pulen aya kejo anu pulen da sabah urang pas pisan aya bantuan di pemerintah pas pisan waktu zakat hari dahar tina sawah anu urang anu dipake zakat anu beas di Bobi sarta urang jager ka mah apa nu mah fitrah wae gae gitu kana aya oke di madaharan kudu milih-milih nya jadi simpel nama urang ngadua jeung usaha urang dina bulan puasa dimulai puasa atau ribana juhi tapi nepi ka tarawehna lamun ngabahas bab taraweh di tanggal hiji ayeuna geus kaakukeun cenah beres cenah lebaran teh bejana berarti nanti merengan malam samancan bacanya kan ngamalam macam kolot baheula mah ketika aya timina aya naon aya lauk aya itu teh buat produk cenah siapkeun samuna anu pulen laukna siang hade pan laukna erek ngamalam eta ngaman teh anu diteangan mah ka itu mah kolot baheula teh lasul qadarna hitungan ngawangkongna ngamalam padahal dina kitab anu ditukil ku ulama teh ditangtukeun di antara anu ganjil we ngan ganjil mana bareng ganjil teh malam 21 teh pasti dina lebaran mah barang urang mah penting nama eta we sabulan we depan biru pun kecil teh kai itu kalau dibenok ke jelema munafik ora gampang itu munafik ka batu urang munafik di antarana kitu di antarana kita dimulai puasana urang nepi ka tarawehna nepi ka ayeuna bayar zakat fitrahna muga-muga puasa urang diwajib duit ka pasunatanna sing aya makbulah mabrurah amin ya rabbal alamin sing jadi tambah ibadahna urang hadir ka majlis kalim kana tempat pengajian kaya seperti ieu anu sampun namanya man hadar fi majlis ilmi Ramadan datang hadir ka majlis ilmu dina bulan Ramadan Allah nyatetkeun lahu bi kulli qadamin saban-saban eta tempat ngeukeun urang teh ibadah sana ibadah sana teh ibadah sunat satahun gitu dina sakdina tapak urang lain kana gitu lamun leumpang mendikat itu ka dieu sabaraha lain kaheun
tina tapak euneuh teh subhanallah gitu. Kumaha lamun kana motor tuh dibaca kalau mampunya kawasan dan ku motor motor direngka ada mau nepi ku motor di bawahnya. Nah, atuh paneta di alamna ge alam onta jeung alam avanza lain deui. Gitu. Alam onta jeung alam avanza moga sakam deui lah. Pesan itu. Moga ulah kadita majlis taklim teh sing dari doa Allah Subhanahu wa taala kalawan tambah ibadah keur pibeukeun urang